Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil bashiri wan nadhir alladhi tanfatihu bihi abwabul khair wa tanghaliqu bihi abwabus syarri wa ala alihil athhar wa ashabihil akhyar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, urang sadayana masih kene dipasihan nikmat anu paling ageng, nyaeta nikmat iman sinareng nikmat Islam. Mana buktina orang masih kene nggambogaan nikmat iman jeung Islam? Ieu salah satuna masih kene daek ngadengekeun nasihat-nasihat agama, masih kene daek tolab ilmu. Iyalah nikmat anu paling besar di akhir zaman. Naon sebabna? Akhir zaman ayeuna mah geus jarang jelema nu daekeun ngaji, geus jarang jelema nu daekeun ngadenge pepatah-pepatah anu bersumber tina Al-Qur'an sareng hadis. Geus jarang. Nu dipikirna duit melulu, seolah-olah manehna rek hirup saumur-umur di alam dunia. Tapi alhamdulillah urang mah waktuna mikiran duit, waktuna usahanya usaha, waktuna ngaji alhamdulillah masih kene bisa ngaji. Saparantosna umat muslim sibuk merayakeun Idul Fitri, tidinya mah geus moal karasa geura waktu nerelek jol deui kana waktu Idul Adha. Di hari raya Idul Adha teh banyak kejadian-kejadian jeung hikmah-hikmah anu bisa ku urang dipetik pikeun memperkuat iman jeung Islam urang. Di antarana anu paling terkenal ketika orang ngomongkeun Idul Adha pasti nu kabayang kurban. Idul Adha memang identik sareng ibadah kurban. Kukituna sok sanajan masih keneh rada jauh kana bulan Idul Adha, tapi ti ayeuna urang pelajari heula ilmu-ilmuna, naon sih ari makna kurban, naon sih hukumna kurban, naon sih pahalana, kumaha hukumna lamun ngajual daging kurban, kumaha hukumna ngajual kulit kurban. Naha jelema nu kurban meunang teu ngadaang daging kurbanna? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan sok banyak dipertanyakeun. Nah, mumpung masih keneh jauh kana Idul Adha, urang pelajari heula ilmu nanti ayeuna supaya engke ketika asu kana Idul Adha urang geus siap jeung ilmu. Samemeh jauh nyaritakeun tentang kurban, urang gali heula naon sih ari kurban. Kurban teh secara bahasa mah mendekatkan diri. Mendekatkan diri ka saha wae eta termasuk kurban. Pan geura tinggal ketika Idul Adha.
aya nu hula-hula ngadeukeutkeun diri ka panitia kurban supaya menang daging kurbanna loba. Ya teh. Aya oge nu hula ngadeuketan panitia kurban supaya naon? Supaya menang huluna. Macem-macem lah. Tapi ari anu dimaksud kurban di dieu mah lain eta. Nyaeta ngadeukeutkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala. Eta dimaksud kurban dina ieu perkara. Tapi ari dina basa Arab mah anu dimaksud urang sok mencit hewan di poe lebaran Idul Adha nepi ka tanggal 13 Zulhijjah eta disebutna dengan kata udhiyah. Udhiyah asal katana tina kata adha atau duha. Naon ari adha? Ari adha teh permulaan waktu berang sanggeus terbitna matahari. Urang kata duha asok dipake ngaran salat, nyaeta salat duha. Iraha waktu salat duha? Eta setelah terbit matahari nepi ka bener-bener putih. Bersih caang maksudna. Itulah waktu duha. Tapi ari numutkeun syariat mah anu dimaksud al-udhiyah teh nyaeta ma yudbahu minan na'ami taqarruban ilallahi ta'ala min yaumi idi ila akhirih ayyamit tasriqi. Etalah anu disebut al-udhiyah menurut ulama ahli fikih. Naon cenah? Nyaeta mencit hewan anu tertentu dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mimitina iraha mi yaumil idi, minna tidinya min lil ibtida. Timimiti poe Idul Adha tanggal 10 bulan Zulhijjah berarti nepi ka iraha ila akhirih ayyamit tasriq nepi ka terakhir poe tasriq eta tanggal 13 Zulhijjah. Nah, etalah makna kurban menurut bahasa sareng menurut ilmu fikih. Salajengna naon ari dalilna perintah kurban dina Al-Qur'an sareng menurut hadis? Jawabanana insyaallah dina kesempatan anu sanes. Wallahu a'lam bishawab.